wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng simkuring Muhammad Fajar dina Warta Sunda. Usum hujan tahun 2021 tos dimimitian ti awal bulan Januari oge. Pamarentah Cianjur tos ngawanti-wanti ka warga sangka salawasna waspada tina usum hujan. Bupati Cianjur mere amanat sakumna warga anu padomukanana di sisir gawir jeung di sisir wahangan kudu leuwih ati-ati bahaya longsor jeung banjir sabab datangna musibah teu bias di bede-bede ti taun ka taun. Pamarentah geus ngalaksanakeun tarekah sangkan musibah banjir jeung longsor dina usum hujan teu karendepan warga. Sakitu warta anu tiasa kasanggakeun wilujeng tepang deui di warta anu bakal dongkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.